di penghujung kerja ya. Sudah sore, udah hujan. Bakar jagung udah hujan tuh gerimis ya. Kerja bisa di dalam. Cuman yang ini masih di luar tuh. Penghujung kerja. Aduh, hujan mangkacat euy. Alhamdulillah ya, hari ini nebang pohon udah berapa biji ayeuna teh? Ada 5 pohon yang di lingkungan saung ini ya. Tuh, ini di belakangnya tuh tunggul-tunggulnya udah bersih apa mangkajat. Waduh, hati-hati. Tuh. Udah mangkajat ituin, bersihin. Ini udah ditebang, yang ini juga. Tuh. Itu. Hah? Pohon mences udah juga. Tuh, tinggal di sini yang mesti dibersihin masih banyak. Tuh, pesta bakar jagung. Apalah. Kurang masih sekebonan. Tuh, ini samping saung buat comberan ya, tuh udah rapi, tinggal ini doang tuh kayu bakar yang belum diangkat, belum dirapiin tuh, itu belum dirapiin, ini juga belum, tapi biarin dah, nyicil nanti dikit-dikit. Ari belum jagong tesok maruman seune. Tuh. Ini juga kerjaannya juga. Tuh. Itunya udah tertutup pakai railing ya tuh. Tuh. Sekarang udah selesai. Nyantai. Atulah hiji meuleungna. Gak gawe heula. Oh, anu hayang am heugat. Ayo kita bakar jagung di Cibugel ya. Saudara-saudari, ayo. Mang Blek teh neangan naon, jang naon. Neangan jang naon Mang Blek teh. Dek. Hah? Oh, yang ieu, yang pintu ieu merenya. Yang pintu. Enggak. Badak tinggi euy cenuna euy. Carek asak. Angin teh bisa diganggang. Diganggang. Kenapa kabeh beuleuman Mang Blek erek nambal ieu panto. Oh. Mariasi lawang pintu. Keur ngageber jago.
Ngorak kene nya, Dek. Sedang. Ai kamari anu urut bajing teh. Tadi nama di bakwan. Ari di tangan teh eueuh hiji nah ka mana nya teh tin. Ai cek si bintin teh cek bisi ku si Ari di dahar. Oh Ari di dahar makan bae kan bisi ku beurit kan. Emang Ari geus eueuh makan bae ku beurit ieu nya. Itu. Emang geus asap diasakan gitu. Ente atas cenah si Ari mah kana ri jagong kieu keneh mah cenah sok daek gitu growos-growos cenah gitu. Di atas. Kan bae Ari di dahar mah kan. Mun ku beurit teh ceng teh heueuh urangna oleran gitu. Kan tadi lamun aya mah ek di bakwan gitu. Jang tial maturan ieu doang kan teh wortel. Alhamdulillah selesai, tinggal mindahin toren sama bikin WC ya. Itu insya Allah mungkin ya besok mah ya Mang Black doang kali ya kesini gitu. Yang lain mungkin kerjanya di rumah. Aduh. Nah. Betak tektoknya deh nya. Betak tektok. Udah ngorak keneh sudah. Itu kipas air itu ngunahun. Nah, Si godeg ge ka dieu. kipas seng itu. Kartu remi mah make seng itu. Pengomor rame banyaknya. Oh, aktif ya. Perapatan masih dulu gitu. Dah biasanya masuk ngarangan perapatan orang kadut. Tuh dasar. Tuh ini udah rapi ya tuh. Tuh. Itu udah tempat pembuangan juga udah ada. Udah dikubur. Ruhakna ruhak awi eta mah. Wah, eta mah barat bak eta mah. Mun di ditu mah ka ieu. Aduh, kadek lah. Ayo. Ari ieu mah jadi lebu kan ieu na. Awi paling mah. Ari itu mah loba suluhan.
beres. Tuh. Tadinya sholat badan kotor rasanya ya, jadi enggak sholat. Udah segala digantung nih di kamar ya. Nyariin besok lah, ke sini lagi aja dulu. Ya itu. Soalnya belum keluar. Udah bersih tuh, sampah mah udah bersih tuh ya. Leutik emang kakara, emang leuleus pasina. Kahium-hium lamun bisa. Aya na luhureun teng toren itu. Rasana lain. Oh. Lo teu pernah manggih nu ngeunah. Tuh nu mariasi pintu. Suluh meureun. Mentok lain. Cuma dihanap gitu yo. Dihanap. Lah meureunnan wis di luhur wae. Lah sabenerna mah sabenerna mah mending kana ti hanapnya da meh cengkeh ieu pulih deui gitu. Tapi bisi kitu jang ayun-ayunan cenah. Tuh belum jagong. Di dieu ge da loba di tengah geus aretaeun mah geus karolot. Lumayan itu. Lamun eta kan ai di luhur mah tina bengkok nituna kan anggar moal jadi bahannya. Itu bisi digedekeun, digedean gampang wae engke dituar bisi dijual mah ka euna oge. Eta mah ke jadi bahan. Ade ah. Mending kana hawukeun Dek, kana kaditukeun ka tukangkeun.
Anu nuwan anu Oh, iya mau yang parab. murah penikan. Tatin anu ditincak ge tinu handap meureun jat. Teu bisa. Tina dahan ieu tah. No. Oh. Kade tuh, ada ya. Mas geledat sahur. Heeh. Dia ngejaga ke cangkeh ini nih. Sayang. Kali aja nanti berbuah lagi. Oh, ya. Masih berat. Mun ditutuh heula mah nya tadina. Kade. Selamat. Tuh, ya ini bagian belakang. Itu bantu Mang Kajat kumaha? Ini di belakang tuh bakar sampah. Itulah susah ada angin juga. Mun tadina ditutuh heula mah nya. Aya angin. Anginna kabelah dieu, kabelah cengkehnya.
Bismillah, 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 bismillah. Alhamdulillah. Allah segitu mah nggak apa-apa. Lah, selamat ya Allah. Alhamdulillah. Mana pas azan deh. Alhamdulillah mangkajat dah. Duh, jadinya lega. Mana kayak mentai? Liwat kayak itu kan. Oh, Pasti mah. bakar jagung, ayo. Amun ngurangin mah mau bisa dipecel. Nah dia. Kan ora tuang lain ya. Ini kan mau bisa dipecel. Urut. Urut mau kenyang. Kayak saya sih. Nyenyo. Main bola tuh belum jagong mangkajat. Sieun kana beuteung. Lain panas beuteung sieun kana beuteung beureun. Lu puguna mah kayak Teu bisa. Teu bisa. Wah, yang badul penyanyi tinggal badul. Mesin. Alhamdulillahnya anggeus pagawe. Anggeus. Tuh. Masa dek? Dek, Kur malum jagong. itu para kumpul kan yang meh. Mek sah. Kau beli betul ya, kita lagi. Oh. Itu senjata kan lupa. Oh. Padahkan baiklah alhamdulillah selamat ya. Sirungan deui. ada anu baheula mah dina nu mata holang teh ambis teh geuning-geuning kieu. Kalau mau dari ngomong dia udah kayak menjadi sebuah di orang mah. Ikut panyaranan baheula mah. Kalau bukan ayam gimana? Oh iya mah. Jagong pakan hayam dimakan jelema. Itu gengek barikeun. Itu kabita. Makana para botek kudu utuh. Tidak Papi asah wae. segitu jagong manis, belum manis saul lah kakak. Ya, yang jagong, yang dia kadang nanya gitu. Keresekan si ayah di bawah. Yang saha wae nu ngadahar mah. Sampai parbu tadi bawah. Oh tuh. Komo hanut keneh mah mun geus galeun mah teu ngeunah. Ya mana retik mama gitu cak. Benar. Soal paling ge. Tulang kucing. Ah, Sai pan itu 2 jerigen keneh. Ya, itu aja garisannya. Itu lagi semua. Ini kan kurang tuh ya. Ujug-ujug koropok tengah na teh nya. Dari peunglak teh henteu jeung tunggulna teh. Haru adi kayak gitu, Cuk. Merek-plek. Jadi tunggulna mah masih aya. Ah, ya nu abdi ge ngan. Jadi kalabuki eueuh we. Jadi we tinggal gusinana anu dagingna kitu. Kan anu harareup ayaan, anu ka tukang eueuhan. Jadi lamun nyapek teh meureun ngangkang kitu cenah teu adek nu di tukang mah. Pangna teu lembut so teh. Ngangkang we meureun brek. Gigir we, ieu nu ani lalula mah gigir ge beak we nya. Hareup nu beak mah. Gua hareup. Dalah di kumaha. Kalau bisa mah diganti ku untuk sapi. Untuk me Lagi sapu jod nih. engke tereh ieu. Tere kurban aya sapi untuk sapi.
Muncing orang kana untuk sapi brek eta urang atuh gorang untuk sapi. Ngapain kalau sih rem mereka? Boleh urang tang sugan anu polowok we hiji me oge model me. Tapi ari tuur urang mah kakar ngabongkar sapi basa kamari teh. Kok dina tuurna loba biratungan? Sama nu eta. Gering berenya. Tapi hirup. Basa sapi monjit sapi teh. Eta mah geus aya borok di dituna. Tina nu kieu na teh, cenah engselna teh beureun ibarat urang oge kitu tah. Nu nyeri tuur teh nya aya bilatungan ieu teh. Cenah engselna teh. Encen teh aya bilatungan berarti ya sapi teh henteu geus teu sehat. Sehat itu. Aduh, komo lamun dina nu kieu mah ning dina kukuna, dina kuku nu nyapit kituna. Beko jero dia tah. Oh, pernah manggih itu. Pan nanti lah teh mulut kuku tanya. Penyakit sapi teh mulut kuku, eta kuku teh kitu bilatungan. Main bola. Abi mah masih keneh wani dua badul we mah. Hai mah. Ini kalau mun rangu brek. Aing mah. Oh, teu penasarannya. Di tolongnya berulang yang hanteng mah. Teu penasaran geus belum jago. Si hayang deui meuleuh deui lah. Itu mau apa, Bak? Ke sana. Bentin mah ditah mulu bae. Tetep ya ada mohon yang diberikan. Nya kitu nya. Kan enggak banduk. Duruk emang eta ge duruk wae. Papon. Lain itu jadi itu diangkut we ka ditu. Saya bilang cari, kok mau pungguh pisan. Mak, Itu di para rubuh itu mah tuh. Ngel beuna ku cai. Kuman gue salah getembel. langsung pali dia. Carangan padang ke panas mereka yang panas. Ting jagung nang teu ating hunteun nubuhan ya teh. Beak-beak teh tadi yuk. Ganti ke huntu jagong. Kalah ku urang mah. Cuman emang beda jagong anu kamari mah dagal dedes huntuna teh. Iya bulutnya. Leutik ya mah. Leutiknya. Pas nu merak kedua kemari. Anu teh heula mah baru leutik ya paranjang teh. Kalau dia anu kamari mah untuk jagongna. Jadi mau caloge resep. Ah iya bulut dia mah. Nonara? Anu bulut di mah sikina. Gede badul dia mah. Panieu gede badul. Untuk buat mah. Wuhan belum mah. Nukyo. Maksudnya menu atuh nu harita nu abi bae melak dipanjang sih geuna teh usian. Melak teh mah kamari Wuhan pisan.
No kama. Jeung teh hala loba mana melak loba nu ayeuna loba nu No baru ayeuna atuh nu ayeuna mah sarua jeung kabeh. Kan kabeh. Nu ieu kamari kan henteu. Disuukan teu kapuluk. Dihanap disuukan tengahna. jagungnya geus. Pan teh panjang kalau itu. Nu kieu mah dipacang lagi ada seuseuh. Oh kieu teh. Dah sekian dulu ya. Dah sore, selamat sore. Assalamualaikum. Dia sumo nang ieu merekna.